Cek cek jiwa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kela. Naon jual sisirian hain. Pembukaan. Biasa. Pembukaan. Sampurasun wilujeng wayah kieu palawargi sadayana tepang deui di Padaringan Channel simkuring ngabawowo di sarengan ku Mang Uden Boled. Naon boleh deh? Nah sing Mang Uden Boled. Soalna di dieu aya Boleh. Hui Hui Cilembu. Alah, hui Cilembu. Pemirsa hui Cilembu cenah ieu. Ari hui tanaman naon ya kan bisa nama aya buah, aya sayur. Ari hui karasup naon? Lain buah, lain sayur. Buah lain? Tah itu. Umi eta. Oh, jadi salin buah-buahan yang sayur-sayuran teh aya Siga kieu. umbi-umbian. Siga Siga tomat lah. Nah, Eta buah atanapi sayur. cik ari bonteng buah atau sayur? Cangakeun kana di luhur lah. Maka palawargi bonteng sareng tomat kaasup naon? Buah Buah tanapi sayur. Ari ninggal kana keluargana mah caket-caket kana keluarga leunca gitu. Si tomat teh Ari leunca leunca mah sayur. besok dipakai lalap. Alam. Tapi dah disebut ieu tapi siga buah gitu. Tah eta lah. Jadi kumaha teh kudu puguh dia. Kudu sangakeun kanu palalinter di luhur tomat buah atanapi sayur. Sareng bonteng. Tah bonteng jeung kerupuk teh enak teh. Ya naon istilahna teh? Jeung kerupuk black. Nya eta kan aya istilahna teh. Oh, iya, Bonteng jeung kerupuk. Tuh pemirsa mah apalin ngerasa. Oh iya istilah. Teu apa ya. Bonteng jeung kerupuk, gula jeung kalapa aya istilahna. Oh gula jeung kalapa enak. Aya. Oh pantesan sok dipake non eusi tuangeun geuning nya misro. Oh henteu maksudnya kieu ngagege nuangna oge kalapana dituang terus gulana dituang tah kieu teh aya istilahna. Ngan sangakeun ka pamirsa istilahna. Kerupuk Rada jorang itu. Jorang. Ya sok atuh mangga para pamirsa anu uninga ditulis di kolom komentar. Ya Allah tuh ngebahas eta. Terus ngebahas eta weh. Tomat jeung bonteng buah atau sayur. Aming ngebahas buah we lah. Ngebahas buah nya. Tapi buahna buah urang Sunda gitu. Buah anu rada heubeul, rada bihari lah. Baheula, rada baheula. Anu geus rada jarang, nu selangka, anu matak nineung deui. Da ieu mah tos rada sesah milarianna oge. Seueur eta buah-buahan, buah-buahan anu aya di tukang-tukang buah-buahan geuning nya kaya ning apel, anggur, salak, cau eta mah biasa. Tapi aya di urang Sunda mah buah-buahan teh anu justru jadul. Jadul zaman dulu. Jadi khas gitu, khas Sunda. Aya anu khas Sunda atanapi aya oge anu di misalnya disabudeureun Sunda salian ti Sunda ge aya misalkan di Jawa atanapi di Sumatera. Di Nigeria ge aya meureun. Aya ngaranna duka naon gitu. Nah, gitu. Nah di urang ge seueur pisan. Mung kapungkur tah eta teh upami boh cara ngalakna, boh istilah nama nuangna sok matak nineung gitu. Misalkan kapungkur sok ngalak kupa. Ayeuna barudak ayeuna apaleun kupa anu kumaha? Kupa mah merek baju. Eta mah kopo. Kapa eta mah. Tah eta. Ya sapertos nu kitu tah. Kupa, huni, terus jamlang. Sok ayeuna sarada kirang malihan seueur oge misalkan anu ieu anu kabeh dienakeun misalkan ibu-ibu atanapi terus terang oge nu kan nu kumaha kupa, nu kumaha huni, nu kumaha jamlang tah gitu. Tah ini orang bahas eta. Siap. Gitu nya Kang Wowo. Jadi ngabahas buah-buahan anu
biasa aya di orang Sunda tapi jadul, Jadul, gitu. gitu. Rada jadul. Ada ngebahasna ge urang mah sebudeun orang Sunda kan. Di Sunda, sosanaos di luar Sunda oge seueur gitu. Aya oge sok aya oge gitu. Ya. Sanes seueur. Sip. Urang kawitan we kuno biasa we heulanya. Ternyata kawitanku bismillah. Atau tadinya Atas tadi dibuka. so kuno kayak gitu ya. Orang kawitan kuno ieu we lah, kuno biasa anu masih kene aya seueur ayeuna mung kayak tang langki oge. Cau. Cau mah teu aneh teh. Cau mah teu aneh. Cau mah ta sarikaya. Allah, sarikaya kembang laja. Eta sok dianggo dina ieu oge. Sarikaya teh anu ieu nya. Sarikaya mah jerona teh sapertos sirsak tapi baru Nah, eta sirsak maksudnya. sapertos sirsak tapi baru leuh. Buleutnya ada sirsak teh kan. hejona teh hejo semua Ya, bodas teh ya. ya. Pami dibuka teh mirip sirsak lah. Nya, sarikaya. Atau seungit teh eta. Kan buleut. Sarikaya mun baru leuh. Eta Sarikaya. malihan tangkal oge lah hari-hari sirsak gitu. Duka pami misalkan ditalung teh ku para ahli mah panginten eta teh aya patetereanana sirsak duka naon gitu. Raya raka panginten. Da tiasa jantan raya raka. Kamalayona mah Srikaya. Serikaya, sarikaya ayeuna biasana masuk dianggo kanggo lebetan ieu kan lebetan roti. Leres. Atana pi es krim, tapi terus anu melakna terus langki ayeuna teh gitu. Terus langki malihan tangtos morang kali ayeuna oge terus seueur nu tarangeun. Eta teh kapungkur teh keur zaman kapungkur pisan asal muasalna teh jadi kan teh pacak disebatkeun Srikaya teh kapungkurna kan teu terang teh naon ternyata penemuna teh ibu-ibu anu jumeneng gitu non bunghar disebatan Srikaya pebaledogan we. Seri koneng gitu. Tak gitu sarikaya sok anu kahiji eta sarikaya untung we teu ieu nya kan ari urang Sunda makannya geuning heureuyna teh kitu nya isuk-isuk lapar ninyu sarimi gitu. Barang Tengah we gitu kan ninyu ente ieu lah anu teh majeng sakedik sari roti rada siang gini kan sari pohaci sari pohaci dangdan eta sari pohaci terus wengi tak angkat teh ka sari itu sari jadi gitu sari mana gitu Sarikaya gitu seueur nu kadua anu masih kene ieu lah masih kene loma lah di nada danguan orang-orang Sunda Cerme. Malihan aya gunungna dinamian Gunung Cerme di Kuningan. Gunung Pangjangkungna sa Jawa Barat. Gunung Cerme teh. Cerme mah hasum aralitnya. Aralit warnana teh hejo semu kuning. Nu geus asak. Anu haseup bisa warna bodas. Eta mah. Nah, bentukna teh sapertos ieu nya, sapertos pami orang kulon mah labu pumpkin gini. Mohon. Tapi ieu mah aralit. Tapi Kang tos kapungkur masih kene di wargi aya kene tanggalna. Jadi tunggal teh pas kepluk teh nu bodasna. Hasem. Tapi ninang ku hasemna resep kumere deuna gitu dah gitu. Kumaha kelek. Cerme ayeuna geus salah. Jarang ya. Lantaran ieu oge di urang oge da upami sakalian aya cerme oge tara diaralaan ayeuna mah da indak ku haseumna teh dik dirujak oge da anger hasem. Anu aya teh di wilayah Cianjur mah didamel manisan. Manisan ento terus janten amis kan warnana janten robah janten didamel beureum gitu tapi tetep manisan cerme. Cermai kalau bahasa Kamalaya. Ya, Kamalaya nama cermai. Salajengna aya anu namina cangkudu, cangkurwok. Cangkudu itu. Cangkudu mah mengkudu melamun cek ieu mah cek bahasa Kamalaya mah. Tadi kalau itu markisanya. Eta mah eta mah konyol. Non teh. Non tadi teh. Sirsak. Tah, sapertos sirsak. Cangkudu mah kumahanya ngayekeunana mengkudu we lah tinggal di dieu tah gitu. Bisa salah tangkep.
nya Ya, can kudu sok didamel landong ayeuna Ya, mah. pahit nya. Kudu Pahit. eta mah sok dirujak, upami atahna sok dirujak. Sampai ngadang teh dirujak. Upami diasakeun seungit pisan. Mung seueur oge anu teresep siga duren deui kitu nya. Resep kana seungitna kadang-kadang aya oge nu teresep kana seungitna. Cangkudu oge sami aya resep kana seungitna aya nu Oh seungit cangkudu teh. seungit cangkudu. Orang pahitnya terkenal teh. Nya anu empangna nu atah kene nya. Oh nu tos asak mah. Tos asak mah amis. Amis gitu. Nya nu sok dijantan obat kan? Ganjeng iya didamekeun obat landong. Nah, sing kuring kayak nging info cangkudu teh kan sok dijantankeun obat, cenah tapi ditinggal heula zaman ayeuna sareng zaman kapungkur benten kayaan alamna. Janten cangkudu teh cenah menyerap non antioksidannya sari-sari istilah non anu di nu taneuh gitu nya. Nah, dina taneuhna teh teu pandang bulu. Jadi nu sae ge kasedot anu awon oge kasedot. Nah, ayeuna taneuh zaman kiwari sareng taneuh zaman kapungkur kan benten. Komo anu tangkal cangkuduna misalkan dina kamalir sisi ieu. Mohon kadang-kadang di mana ge jadi nah, gitu. Nah, pasti kasedot si eta na teh si unsur harana teh nya. Unsur hara anu otomatis kan pami deket sisi walungan naon gitu kan. Anu arawon gitu. Eta mah upami dina sasatoan mah lauk sapu pangintennya. Nah, lauk sapu pan dinu kumaha ge hirup we gitu. Matak segala zat beusina di ieu. Mineral-mineral anu teu pararuguhna oge. Jadi pami bade ngagunakeun cangkudu janten obat kada ditinggal oge etana non. Taneuhna unsurnya berarti. Nya dipelakna di mana gitu kan syukur-syukur pami aya pusatna sentralna perkebunanana. Mung asal langkinya upami misalkan cangkudu didamel perkebunan nu saketerang abi mah da cangkudu mah atuh tina ragrag oge janten bayata ke tangkalna teh jol bereng we gitu da. Sikino ge kan seueur pisan siga caukulutuk gitu aya cangkudu mah. Cangkudu mengkudu nya. Mengkudu. Salajengna da 4 da 5 da genep. Da 5 upami da 5 mah kan dina kamalayon lagi caketnya da 5. Aduh. Lamun eta mah naonnya sok aya geuning dina bahasa kerenna mah. Pami bahasa kulonna mah desik. The pipe. The pipe. Delima orang Sunda mah dalima sanes delima. Pomade upami orang ieu mah orang Jepang mah pomade ditulisna teh. Sanes kanggo rambut eta pomade ieu na teh sirup anu di ieu bahanna tina dalima teh pomade. Di Jepang bahasa ieu mah orang Jepang sok nyebatna teh pomade. Arigato gitu. Pomade. Pomade teh siga di Bali deh pomade gitu. Eta mah biasana kapungkur mah pan ari dalima teh kan upami aya 7 bulanan gitu. 7 sasihan kan karujak. Anu di jerona teh leuletiknya bareureum gitu. Bareureum dibuka jerona teh. Digegel teh teuas. Pas geus benang anu eta teh teuas di jerona. Eta teh naon berarti sikina atawa naon? Luarna salah sama tapi dah rata-rata dituang sareng sikina. Da ngahaja di pilihan mah susah pisan. Tapi seger gitu. Dina eta asa kirang merenah gitu, asa kirang pas upami dina rujak 7 bulanan teu aya da 5. Malihan kadang-kala mah saking tos rada sesah milarianana kaditu kadieu milarian da 5 teh hayang ieu hayang sampurna cenah 7 rupa ieu na teh rujakan. Milarian da 5 kaditu kadieu da di upami misalkan meser di pasar rada sesah. Eta teh rujak nu 7 bulanan teh rujak anu pangrudet-rudetna. Naon sababna? Soalnya meserna kan saku kenteng. Kenteng kudu ngadudut nu deui mah. Deui mah bocor. Eta salah sawios ieu oge kan eta adat anu rada nu ical tak insyaallah kapayuna hoyong ngabongkar deui tah adat-adat orang Sunda nu arical gitu satos 7 bulanan 4 bulanan sih. Naon sih kentengna disebutna naon cik? Naon teh bode? Talawengkar. Talawengkar teh ningat. Talawengkar jangan di si kentengna dibuleutkeun tah talawengkar namanya. Sim kuring mah masih kene kaalaman tah. Jadi meser ieu ku kenteng dilebutkeun kana ieu geunya kana kendi nu agung terus dialungkeun ka tukang buru. Nah gitu. Terus si jarana teh aya ieu oge aya duit receh rabut. Nah gitu.
Terus si ibu hamil nanti ieu mani teh geuningan mani pake cai kembang. make lauk kan ya? Ya, Ya. ngarang. Seueur lah eta. Tah engke urang insyaallah-nya urang ngebahas eta nya. Di mana ayeuna aya? Oh engke heula, tapi kata nya salah satu adat anu kedah dipasihan terang ka generasi Jika salajengna. pami milari teu aya. Urang-urang we nya dieukeun dipraktekeun. Nah, sigana kitu asik tah. Kecuali pami di Pemirsa di aya acara wewengkon. gitunya. Nah, mangga tiasa dikontak lah. Kontak we ka ieu ka nomor anu ieu. Nah, eta kitu. Da 5 Da 5. ninga lah. Salajengna sawo. Hmm. Punten, sanes wowo, sawo. Sawo. Sawo tah. Sawo teh kan anu kakoncara mah aya dua jenisnya. Aya sawo Walanda. Nah, Sawo Walanda mah dagingna koneng. Sikina terus iya pasti sikina mah teh coklat. Sikina coklat. Arara. Eta teh ieu napal kana ieu. Juga teh nyikat gigi peminuang eta teh. Aya nu buleud, aya nu rada ieu nya bentukna teh. Arada ieu Ya. eta teh aya istilahna eta teh mung abdi hilap eta teh istilah nu sawo anu rada agungna Ya. gitu. Di daerah Cipatat sok ameng ka daerah Cipatat ngajajar tukang sawo gitu. Kecepatan gitu. Ulah keteng geus anu lalajo. Tah gitu. Anu hiji deui sawo. Sawo kecik lah, sawo coklat gini. Nah, eta beda mah- tapi bedanya. beda tebih pisan bedana Nya teh maksudnya. Eta mah favorit. Kamu mana kami ka Sumedang ka daerah Sukatali antos eta mah. Sawo eta nya. Amis kareueut tengah poe. Sawo Wah, eta mah seru. musim kuring bawa sawo Walanda, bawa sawo anu tadi. Sok jeung cangkangna tara Oh dipesek iya. langsung we Ah, dangeuna. iya. Tong hilap di kumbah heula. Kadada mas eta mah. Sawo. Sawo tah aya dua jenisnya. Salajengna jamlang. Terus Hanap-hanap mulai rada-rada iya ya, rada-rada. Jamlang teh tuangeun lin Iya, kue jamlang upami Sangu. dina ieu kan ngabahasna ieu pan. buah. Ngabahasna buah kan, buah jamlang. Buah jamlang kan kos Buah kumaha? jamlangna teh siga upami bentukna mah siga anggur, ungu. Tapi sok diawuran gula gini da sok kadang haseum gitu hasem kesen gitu. Jamlang namanya. Jamlang eta mah ya seger lah. Tapi aya seger. sok dipake naon tah? Ngarujak tar meureun. Di opi eta mah. Oh, langsung. Di opi, sok digulaan gitu kan. Kalau geus asakna teh ungu pisan siga anggur lah kumaha siga Thanos. Ungu. anggur. Ieu mah unguna ungkolot, ungu semu hideung teh gini gitu. Siga sapertos anggur lah. Parada ranjang. Mudah-mudahan tiasa aya gambarna nya kayak Tapi di tuangna tadi khasna teh digulaan gitu. digulaan. Margi ya kanggo micen hasim sareng kesedna gitu. Tah eta jamlang. Tapi aya oge nu nyebut salian ti jamlang teh aya nu nyebut oge duet. Duet. Dawet eta mah duit. Duet. Tah eta duet atanapi jamlang. Salajengna Aya konyal. Aduh. konyol. Iya. Belahkeun disedot seruput. Alah. Sadayana we ka dieu gitu. Da kudu sadayana teu bisa Dan nopol nyambung ya. gitu. Mendingan Bentukna sapertos hanya. markisa. Nah, markisa. Mung amis konyal mah benten sana markisa. Terus si Nah, cangkangna teh asem. ieu si cangkangna teh Herang. lemes gitu nya. Lemes Dikit. herang. Terus gitu. di bukana teh gampil da ieu Iya. lain hipu lah ngaranna teh. Ngagebros sih gitu Iya, ya. Ngagebros krek gitu. Di tanah teh sapertos aya naon teh pami bayi teh di naon? Dina ari-ari Lain ari-ari dibungkus naon bayi teh. Plasenta teh naon teh. nya plasenta Ya we. tadi digitukeun eta kan kacanak sadayana. Kecanak tah gitu. Raos lah. Raos Konyal. Konyal. Tah eta teh selangki pisan ayeuna Nya. oge. Nu aya teh di pasar oge boh konyal atanapi markisa ge memang rada susah. Ayeuna mah pami markisa kan tos janten ieu nya tos janten biasana nu katampi teh tos janten sirup. Nah, Tah sirup oge kan eta teh ngaliwatan produksinya, ngaliwatan proses gitu. Kawitna mah kan markisa mah haseum. Upami konyal mah amis.
amis eta mah tapi bentukna atanapi ieu na persis lah. Persis markisa gitu tapi benten teh konyal mah amis. Bahasa Sundana mah konyal gitu. Duka tau pami di Nusanes mah namina naon. Kamalayona naon. Mangga Gitu. pemirsa anu uninga bahasa Kamalayona konyal. Salajengna lamun tengah dinten tas main lang layangan heuh kapanasan ngiuhan di hadapan tangkal kersen. Sabab iuh biasa tangkal kersen mah. Kabeh tangkal Daunna henteu langkung iuh dina ieu mah soalna daunna teh teu pati ararageng sareng kerep. Buahna teh saageng-ageng leunca. Warnana beureum eta mitos beureum mah eta Amis kersen sebenarnya. mah amis gitu. Kersen. Tak kitu kersen salian ti memang seger ieuna buahna oge kersen teh kan sok dianggo landong oge kayak gitu. Kersen tangtos sepuh-sepuh ti payun mah aseueur keneh kersen mah ayeuna mah mung sok diala tanah bitara gitu. Eta margi seseueur nama aya seueur tangkal kersen mung langki diala gitu. Biasana mah kapungkur mah lamun urang eneuk-eneukan gitu nya mau bari kakawihan gitu dina tangkal teh eneuk-eneukan tangkal kersen drok-drok gubrag sarerea gitu. Tah eta kersen. Salajengna ieu nu tos langki pisan oge. Kesemek mah nu luarna bodasnya. siga dibalur ku eta Tipung. siga dibalur ku tipung gitu. Buahna mah da mirip-mirip ngaharib-harib buah naon atunya Apel sanes. sapertos apel Apel apelnya. sapertos apel gitu tapi luarna teh ada sebat apel da sanes kan eta mah benten ieu Ieu lah teksturna. teksturna mirip-mirip apel gitu. Luarna sapertos dibalur ku tipung ya, gitu eta. Nah, mudah-mudahan aya gambarnya kesemek tapi insyaallah aya lah nya. Salajengna huni. Iya. Ini mah nu laletiknya. Aralit ageng leunca manuk lah. Untuk rada ageng tina leunca manuk. Nya. Sageng naon atunya. Sageng kitu teh nya. Sing kuring teh ngawaleng teh bari ngemut aya di lembur teh. Nya huni. Nya. Ngarantuy kan Iya, rantuy aralit sok upami ieu mah sok dirujak huni cenah sahabatna upami misalkan ngora keneh mah atanapi menembe beureum mah upami tos hararideung namanya amis dah haseum huni oge. Lalu kadeket gitu jiga naon gitu tengah harus kayak berbun emut. Huni. Eta mah upami tos harideung mah amis gitu kan. Tapi upami misalkan masih kena beureum komo koneng atanapi masih kena hejo eta mah dijamin lah. Hajem lagi nih hajem gitu. Pereudeuyan. Hajem. Tapi upami dirujak wah segerna sing karaos tarasina wah. Rujak huni kapungkur mah nya nuju alit kitu nya rujak huni teh. Abuskeun we samara gula, uyah, cengek kana ieu kana awi. Awi. Anu masih kena ieu, masih kena buleut gitu. Terus urang nyieun pangrojokna. Dibebek gitu. Dibebek gitu. Ngaranna teh dilocok cenah. Buah selanjutnya. Aslina tuh teh. Asli. Tak itu. Salajengna menteng. Menteng mah seueur ayeuna mah. Menteng mah di Jakarta. Sanes eta mah tempat atuh. Menteng. Iya mah. Sapertos dukuh. Oh, nya teh mah seueur ieu nya. Dukuh mah seueur non. Upami mirip-mirip lah. Keluarga dukuh. Keluarga lah Dukuh. Menteng, kokosan, pisitan, bencoy. Tah anu nembe ngadangu ke tadi bencoy. Eta teh aya anu lebetna beureum. Oh, aya. Aya anu lebetna bodas. Eta teh benten-benten. Dua pisitan upami terlepat pisitan mah bodas lebetna. Nah, menteng nu beureum. Pisitan mah upami dibuka teh bodas geuningannya si getahna teh ieu keneh. Tah eta pisitan, buah pisitan, bencoy, menteng maksudnya. Jangan main-main sama anak benteng. Bentengan. Menteng. Salajengna kupa. Tadi sempet dikasabit-sabitnya kupa mah sapertos anggur deui nya, warnana ungu,
mung rada heuras si ieu teh si kulitna teh. Upami dibeulahkeun jerona warnana bodas. Bodas semu kadang-kadang semu ungu upami nu asak. Tapi aralitnya juga anggur. Aya nu ageng oge paling ageng saageng Pastaka. Entah ya. Henteu lah saageng inung suku lah aya lah masih kena aya lah saageng inung suku. Inung suku saha? Inung suku gajah. Inung suku jami lah dewasa lah gitu. Inung suku saageng iyalah saageng kirang langkung sakieu aya lah. Diameter 3 cm aya, diameter 3 cm. Terus ya non kalecinu badag teh. Gunu. Nah, saageng gunu aya lah. Warnana ungu, rada heuras, eta mah tiasa dituang sareng kulitna eta oge. Lebetna bodas, eta aya sikian di jero. Tong dituang sikina mah pahit. Dajang naon ngadahar sikin kitu. Si jadi kalau dituang ke jodi ka dieu keluar. Gitu. Kupa nya. Kupa. Eta oge seger. Seger we eta malah yakin. Salajengna cecenet. Cecenet. Urang cecenet sapertos leunca manu. Upami buahna teh ditutupan ku ieu siga daun. Upami bahasa Kamalayona mah buah cecendet. Lah, cecenet. Buah naon nya? Eta teh cecenet teh. Ciplukan. Tangkalna siga tangkal leunca. Buahna teh siga tomat. Lamun hoyong ninggal buahna teh katutupan ku. Sip. Ya Allah. Naon teh heula nyebut teh. Nya tos ka naon? Kabayang. Ya Aya ieu siga ditutupan ku daun gitu kan. Daunna teh daun garing kan? Nya mun tos kolot mah garing. Pamieu mah anggar hejo. Kada dibuka. Biasa dugi ka beureum koneng hejo gitu. Eta seueur pisan. Upami pamiasa sadayana ieu ngaraos nyeri sampean. Rematik cobian tah ku cecenet. Damang. Eta insyaallah. Insyaallah eta landong rematik, landong penyawat eta tah nyeri sampean, cara rangkeuh, para rangkeuh eta teh ku cecenet. Di balur di opi. Aya anu di opi, aya anu dauna jeung tangkalna dibabad. Allah eta euy. Keun bae lah. Tah di opi aya oge anu didamel jajamu. Digodogeun dileueut ieuna, dileueut. Nu jeung tangkalna di alaan dibabukeun. Didamel jajamu gitu. Digodog bisa digodog. Salajengna buah kacapi. Nah, buah kacapi kantos nuang buah kacapi. Buah kacapi mah warnana teh koneng sempet dibahas lah eta teh siga koneng buruk gitu. Koneng bentukna pertos naon? Bentukna teh sapertos upami ieu mah sapertos manggu. Tapi warnana koneng. Koneng upami tos asa koneng ieu mah hejo. Ieu upami tos asa koneng. Dibuka lebetna siga manggu. Lebetna siga manggu. Tapi kulitnya koneng. Upami manggu makan warna kulitnya teh ieu teh ungu, semu hideung. Jaba heuras ieu mah empuk. Sapertos ieu buludru. Tapi upami lebetna segar sama. Kita mau upami dituang langsung teng. Langsung mangkat. Eta buah kacapi mudah-mudahan masih kene tiasa tos yuswa sakieu mudah-mudahan orang masih kene tiasa ngaraosan buah kacapi anu gaduh kintun ka dieu lah. Hayang nyobian. Hayang pisan. Saya hayang nyobian. Ieu nanti nineng gitu kan terus kapungkur. Pemi generasi abi mah sanes hayang nyobian. Hayang ninggal heula ada tacan ninggal. Gitu. Hayang ninggal terus hayang nyobian gitu. Buah kacapi. Henteu di dinya teh siga anu hayang ngabedakeun saya ngerakeneh gitu. Duh aing mah kumaha nya. Arek dikat kumaha cucunguk. Aing mah. Tanggus kumaha. Baiklah lajeng. Salajengna. Limus. Limus mah. Tapi limus sakeureut kan bedanya. Limus. Limus mah buah
siga buah sababatur aja ieu nya buah aya da ieu urang Sunda malah Benernya buah orang Sunda sareng buah kamalayon ya. kamalayon Kalau pami kamalayon mah buah teh mangga buah-buahan. buah-buahan apel anggur sirsak eta teh buah-buahan buah Pami di Sunda mah buah teh mangga. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya buah mangga itu kalau di Sunda itu buah saja buah nyebutnya. artinya namanya buah. Gitu. Jadi pang meserkeun buah ya buah mangga gitu. Mangga tak gitu. Nah, Tapi mangga mangga nyalira di Sunda namina teh silahkan. Silahkan mangga. Bingung kan? Dibalik. Lain dibalik dah memang pabelit. Pabaliut. Tapi pemirsa insya Allah terang yen buah anu disebat buah ku urang Sunda mah mangga. Ya, mangga. Tapi nu disebat mangga ku urang Sunda eta teh silahkan. Punten. Mangga. Nah, Permisi. Silahkan. Nah gitu. Janten mangga teh di Sunda mah buah. Talimus oge sajenis buah gitu. Mung bentukna langkung buleud. Ya. Upami buah mangga mah nya rada lonjong gitu nya. Iya mah limus mah langkung buleud. Upami tos asak seungitna malah sakampung tah seungit eta seungit limus. Eta kadua ciri khasna teh eta Pak. Loba serabutna. Seratna kan. Jadi pami digorogot teh. Nempel di nempel. Ngarelap gitu. Sekedar nempel nyelap gitu. Justru teh pami tos asak mah koneng gitu. Koneng teh koneng umyangnya. Nya. Nah gitu. Pami kadiekeun mah sok di jeun nya manisan gitu nya. Sok dikana cai gula teh geuning atosna teh. Seger eta. Jangan eta non repot seueur ieuna seueur seratna. Ya, seueur seratna. Ai serat bahasa ieu teh naon? Naonnya? Taya nya. Tacat lain teh aya teh kapenak gitu. Insyaallah aya. Aya. Ya. Salajengna campedak. Nah, campedak. Apa aya nyebat campedak aya oge nu nyebat nangka beurit cenah. Oh. Duka sami eta na pintu eta mah mangga we. Tapi nu jelas campedak eta mah sajenis sareng nangka. Tah cara ieuna oge cara mesekna oge campedak mah unik. Keureu teh tukangna bagian cupatna caket cupatna upami tos asak tapi nya keureu teh sakedik terus ditarik kacanak sadayana kanduna cangkangna. Oh gitu. Eta mah campedak mah kitu seungit sama tos nangka seungitna tapi benten sareng nangka khusus seungit campedak. Curang-curang. Ente. Campedak gitu. Sapotos nangka tapi ieu nama teksturna mah sapotos nangka. Ngan eta nya gampil eta na ngaran. Muhun janten caket cupatna dikereut ditarik. Projol. Duh kata nangka mah kudu minyak heula. Pilihan ari beunang sakieu ari non jaramina teh. Nya jaramina. So gede. Tapi aya nu aramis oge jaramina teh. Anu tos karon. Nu arageung biasana mah nu jaramina amis mah gitu. Eta oge campedak ge aya mung teu seueur gitu. Semua ayeuna teh koneng oge teu sapotos nangka mah koneng umyangnya. Upami campedak mah konengna teh semu koneng kolot gitu kan. Caket orange lah, caket ka orange tapi henteu orange pisan gitu. Kayak eta campedak. Yes, tapi bentukna mah sapotos nangka langkung lonjong. Aya ieu aya cucukan gitu sapotos nangka. Tapi lonjong ieu mah. Salajengna campolai. Campolai mah rada-rada kablah wetan. Susu namanya Cianjur. Panas itu mah kulon Cianjur mah. Mun ti urang mah kawetan mah ka daerah Cirebon. Campolai mah sok didamel sirup. Sirup campolai sempet kabahasnya. Ciri khas orang Cirebon kamari ieu. Videona ya paling dia linkna. Linkna. Campolai. Salajengna arben. Tah, ieu masa kecil. Arben. Kenangan teh ieu. Arben mah lamun ieu mah nya blackberry gitu, sanes blackberry,
blueberry, beri-berian we. murbei. Tah. Eta kadang disebut arben oge. Eta napi nu baruleun. Upami pamiarsa mudah-mudahan ayeuna aya keneh nya. Upami pamiarsa ka Situ Cileunca. Situ Cileunca teh di tengah-tengah nanti aya pulau. Tadi kapungkur mah di tengah-tengah pulau eta teh dikuribeng ku pagar awi. Lebetna teh kebon eta kebon arben. Wah barureum. Kebun sampeh. Kebon arben eta kapungkur tapi mudah-mudahan ayeuna aya keneh janten tiasa katinggal. Pamisim kuring mah nineng teh kapungkur teh eueuh ngaos TPA gitu nya tabuh 3 opatan pada di jalan teh aya digawir teh. Nya. Di jalan beureum kan. Mohon aya nu iya ini kan arben teh di urang Sunda mah nya. Aya anu baruleud barurum. Nya sim kuring mah Aya nu rada paranjang murbei. Oh. Eta mah biasa si daunna teh sok dipake para sutra. Ulat sutra. Pamisim kuring mah nu beureum pas dibuka di jerona teh bodas. Bodas teh eta teu aya rasaan teh bodas. Hampos kan. Hampos. Tapi arbena eta nu beureumna eta. Nah, nu ageung mah. Kapungkur mah aya icalanana nya dina kap. Biasana teh dihandapna teh ngangegedus. Di simporan arbena dipurulukan gula. Nah, eta. Pami di daerah biasana sok nu ngical eta teh sok sareng nu icalan stroberi. Tah eta. Arbe teh diharapna dusnya kan, dusna didudut teh. Gitu. Ada pakai dus asa pinu ka asa badak di dicabut dusna berusut gitu. Eta. Teknik marketing dah. Tapi eta nineng lah kudu kararitu teh lah. Nineng pisan. Duka tiasa penak deui. Upami kapungkur abdi waktu KKN di Kuningan kan sok jalan ka itu sok jalan ka Gunung Cermai. Upami ti Bandorasa naik ka luhur teras ka ieu ka arah Gunung Cermai aya jalan. Kantos abi sapanjang jalan Gunung Cermai atas kencak atuh eta. Nah, kan ngebahas Arben kiri kanan. Oh ya Allah eta mah. Sigana pesta orang ayo jang orang dinya mah da bosen meureun nya. Sakitu leubeutna sapanjang jalan. Ti ieu teh ti Linggarjati ka tongoh deui kan Cilimus Bandorasa Linggarjati. Tah nu pas bade ka ieu ka suku ngawitan suku Gunung Cermai teh kencak atuh teh eta tapi liar gitu, arben liar gitu. Di Gunung Cermai. Sebenarnya Kang Tos caket dah di pas bade ka Kalembang teh masih nu pemandian air panas teh. Ya giri. Mohon tah eta mah kencak atuh teh warung dah. Lain arben nya. Nah payah teh rek kencak atuh naon. Warung. Cim kuring mah warung. Warung sate kelinci teh gini. Tah gitu. Salajengna tah ieu nu tos rada langki mah. Buahna aralit sagede-gede leunca. Sahana pun leunca lah sanes ageng-ageng leunca. Warnana ungu mun tos asak amis. Harenong meuh peuy harideung ceuk. Harenong kayas. Tahu karewong. Harenong meuh peuy harideung. Tah eta kunaon almarhum Mang Koko nikeun ka ngajantenkeun harenong aya dina kawihna. Harenong eta teh buah aralit sakieu mudah-mudahan aya keneh gambarna. Aralit amisna pami tos arasak teh amis warnana ungu gitu. Tah pamirsa anu kantos nuang harenong teh kumaha carioskeun di ieu dina kolom komentar. Supados janten pengalaman kanu sanes. Nah eta. Pami aya mah buahna kitu ka dieu teh sawi ya. Janten puguh. Janten hugu. Tak ieu karenong teh gitu. Hanjakal gitu nya upami misalkan masih kena seueur mah tapi teu aneh di lamun masih kena seueur tah ieu kupa. Tah ieu huni. Tah ieu duet. Tah ieu jamlang teu duet cangkudu. Cangkudu mah seueur keneh. Mung upami kitu ayeuna kulantaran ieu dibahas teh kulantaran langki gitu nya teu sesah gitu. Tah kitu buah-buahan anu kaetang terus rada-rada jadul susah dipilarian. Mangga pamirsa upami misalkan di abdi mah sakene aya duet. Di abdi anu aya jamlang ngararacung lah dina ieu.
ngararacung dina eta kolom komentar mangga. Cok ngararacung. Komo dikirim mah Langsung saya ditampi pisan. mohon ta eta. Sakitu panginten. Mohon. Pilih aya oge di ieu misalkan teu acan kasabit ku pribados sareng Kang Wowo dina ieu konten. Misalkan aya nu tos jadul tapi katuangan buah-buahan anu nyunda pisan atanapi kapungkur sempet rame ayeuna tos kirang anu nuangna lah istilahna mangga disarungsum dina Di kolom kolom komentar. komentar. Tah Mangga. sakitu. Hatur nuhun para wargi sadayana nu parantos manco di Tikawitan mugi kalekasan mugi aya manfaatna mangudenya Mohon khusus kanggo para pemirsa khususna kanggo urang duaan anu manco Manten. tita tadi gitu nya. Mudah-mudahan janten pangawruh kanggo sadayana. Mohon. Hatur nuhun Mang Uden, Sami. kumaha nutupna? Oh, mangga lah jeung. Nadagung cukup lumur Jemar Hamputena bilih aya cariosan anu teu sapagodos sareng mamanahan para wargi sadayana atanapi bisa aya kalepatan dina tadi tingawitan konten dugi kalekasan hapunten pisan. Mangga lagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.